Bismillahirrahmanirrahim. Pasal ke-17 tapaul atanapi nurut buat. Harti tapaul eta nurut buatna, alus ngaran malar alus ahlakna, ngeunah ngolah dina daging akekahna, malar budak jadi alus akhlakna. Eta tapaul ka asub khawarikna, nu kaluar tina hukum adatna, sabab daya sambungan nu ilmiahna, dina hisi sabab jeung musababna. Margina khawarik lil adat hukumna, pek antosan kana dawuhan syara'na. Cara tapaul jenengan jeung olahna, na akekah aya ennas syara'na. Sabab kitu tapaulna disunnatkeun, kan pepejeh henteu menang di kiasan. Sabab syarat makis aleh aya elat, dina tapaul mah henteu aya elat. Ngaran elat sabab anu ngahudangkeun kana hukum sabab dipake landasan. Sedeng tapaul henteu aya sababna, taya ilmiah atuh taya elatna. Atuh tapaul nu teu aya ennasna, eta bid'ah nu dolalah hukumna.